بالبركة والكرامة Syekh Abdul Qadir. Insyaallah pada jemaah sekalian ulang lagi karena acara itu kita insyaallah dinawali makhluk bersyabar berdasar doa atau nanti segala nyata ridho manahna akan kangge mematahan khususnya tanggal pribadi abdi punah berdasar doa apunten doa. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa farada alaina bisyukri 'ala ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam alladzi istanqadana bihi min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa sahbihi an-nujabail bararatil kiram wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Anu kuditing kuring dihormat kerasa Al-Hadi Al-Rahman Al-Jifri anu dimuliakan moga Allah Subhanahu wa ta'ala ya kitu deui pun adi urang sadayana di majelis kerasa Rai Ustaz Karman anu kuditing kuring dihormat kalian muliakan moga Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga para alim ulama, para asatid nusami hadir ya Allah mubarakah pangisian kuring nyebatan salah-salasna ingin ayeuna teh kasebat teu diwintik hiji-hiji insyaallah pengirangan hormat isin kuring kamaran kena yang dimuliakan moga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita oge aparat pemerintahan Bapak Kades sangrengan yang berdisi kuring dihormat kalau dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sami hadir di majelis berdisi kuring dihormat kalau dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu acan disimpun lajeng tanah isyariosan disimkuring nada hari hapunten kasadayana tina subri kaalfaan pamugi para kasapuan sadayana terang Habib para kiai kersana hapunten kadisimkuring tina subri kaalfaan insyaallah kami ti palawadi sadayana tegeda disunkeun deui disimkuring parantos nahapunten ka para sapu palisadayana upami dicintenkeun kama aya kalepatan ka disimkuring. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari acara disimkuring oge ngiring binga rahimpun adi ieu sakedap deui panginten anjeunna kaping sabaraha kaping 2-3 Mei juga payung. Mudah-mudahan anjeunna sareng jamaah sadayana laras-laras tina kanan nasib. Lagi pamisotos panganten jamaah bisa mingguana kan keacan prak. Nek ketika sisi jalan dia rombongan panganten kan kopiah teu nikahahan kan jadi. Sekira kan anu Mekah teh udah cidah diuwihkeun. Beuki ka Makkah belas ajalna pupus can jarah ka Rasul. Can ningali karena Ka'bah. Nya, ieu masih ngaras ya tina kanan-kanan sim-sim beuki. Kalayan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal soleh aya dina ridho Allah. Mereka Nabi Sulaiman ngadoana wa ana amala sholihan tarboh. Doa Nabi Sulaiman
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Gusti rizkian abdi tiasa syukur. An'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu. Rizkian abdi amal soleh nu salila Allah. Karena aya amal soleh Allah bendu. Seperti ngabangun masjid biro. Ngabangun masjid itu amal soleh, tapi Allah terido. Allah. Ini di nama nu global malamun ibadah nu teu ikhlas we Allah nu terido. Dan teu ka Allah amalna ge. Ini dina Minhajul Abidin Imam Ghazali ngutip hadis anu didugikeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Mu'adz bin Jabal. Amal jami dicana ku mata petugasna dilantik hiji dipegat titah ditulangkeun. Stop. Naon? Kaula malaikat tugas Gusti Allah manggatan amal jelema nu tukang ngomongkeun batur. Babetkeun. Dibabetkeun salatna, puasana, munggah hajina, sorakna babetkeun ka kana. Teu di kaula. Deui jelema tukang ngomongkeun. Allah bergetar. Nu kadua dilanjut kadua dipegat. Ieu jelema cuek ka tatangga. Cuek ka jelema, nu penting urang senangkeun bae baki malikuh ieu. Teu punya sifat Rahman, teu peduli. Allah. Sugan lengok aya tatangga maneh masak can, maneh jajan henteu. Mining dina bisalah muawanah dekal puasa 0 poe munggah haji 0 tahun tapi kapenak aya di sumur barhut karena babaturanana nitipkeun duit maot can kacokot duitna ditanyakeun bingung janggeus maot ka majikanna teu apaleun datang ka ulama bisa komunikasi nu hirup jeung nu maot teh di sumur Zamzam atau sumur barhut. Di sumur Zamzam lamun bisa komunikasi di sumur Zamzam arwah di dunia ciri mayit salamet. Di Yaman di sumur ciri mayit cilaka teu kapenak di Zamzam teu aya di sumur barhut. Santos nanyakeun tentang duit diteuneun di hiji tempat hanapeun batu cenah di kebon juga cokot. Nan heula cenah maneh kunaon di sumur barhut pan maneh teh tukang puasa, pan maneh tukang itikaf, tukang wirid, tukang ibadah munggah haji 2 tahun. Kunaon aya di sumur barhut bener kaula ahli ibadah tapi boga tatangga cenah salakina maot anakna 4 kukuring tara dilongok bisi teu masak bisi tara jajan teu punya sifat Rahman dibabetkeun di langit kadua. Pakaning ancamanana salah satu hadis tidak abdurun nas ala fuqaraihim wa takala bijamidani wa darahim di balahiannya bisyauqatil a'da wa qahti minaz zaman bakal di balahian musuh-musuh Islam kuat ketika jelema geus acuh ka fuqara ketika jelema ngumpulkeun harta geus teu pilih halal haram geus teu mikir sah jeung teu sah lamun diberi pertanyaan jaga nek dagang cilok, nek dagang bala-bala, nek dagang kain, nek cumpon teu syarat rukunna atau aya pembatalan. Karena di Islam aya syarat dagang, rukun dagang, pembatalan dagang. Dina nginjem syarat nginjem, rukun nginjem, pembatalan nginjem. Ketika batal ada muhilil intifak. Teu halal eta harta dimanfaatkeunana. Urang tos ngajual rambutan di kebon, eta ngajual rambutan cumpon teu kana saat rukun cek pipih teuing anis pati batal. Lamun teuing geus pati batal kan. Dasar. Geus pati batal. Geus kahuapana jadi haram. Pan dilarang baiul gurur teh nya jual beli anu teu jelas timbangan takaran jumlah. Namanya teh gurur. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gurur. Kanjeng Rasul ngalarang teu ngajual gurur. Rambutan satangkal ieu borongkeun kabeh can ditimbang bayar 1,5 juta.
rambutan halal 1,5 juta halal, rambutan nu karena dihalal 1,5 juta nu kabayang halal. Tuker jual beli rambutan nu saceun agama, rambutan karena dipindah tangan ka kabayang berubah jadi haram. 1,5 juta kabayang anu halal tangan ka karena dirobah jadi haram. Ngaborongkeun jeng-jeng sakebonan sakaligus. Jadi kontrol lah per batang per tangkal, nu ieu mah 200.000, nu ieu mah 100.000, nu ada jumlah totalkeun bisa dijual borongkeun bisa. Tanpa dihitung heula hiji-hiji langsung di awal saking 7 tahun. Ya guru. Menang duit 180 juta cenah ladang kebun jeng-jeng haram. Dipakai hajian kadek. Enggak ya mah. Contoh. Di antara syarat itu kan tina bae mabrur. Syarat haji mabrur teh modalna lamun dagang bae mabrur. Dagangna kudu dagang mabrur, nu ditarima ku Allah. Kakarek dipake hajian, haji nggak diterima ku Allah. Dina ruhul bayan aya hikayah jalma balik hajian. Terus balik hajian di perjalanan mau dikuburkeun. Walaupun singgah negaranya singgah negara di daerah Yordan kuburkeun. Aya barang anu milu nguburkeun tinggalin dibongkar. Awakna geus tutung pinuh ku paku balik hajian. Harga akhirnya babaturanana balik ka lembur ieu jelema ditanyakeun siapa mau ngahaji eta cenah make duit si anu teu beda jatah haji si anu teh dipake ku manehna dirampas. Model dinateran jatah haji aya jatah hajinya, jatah haji DPR, jatah haji MUI aja. Nu kabupaten mah aya jatahna, nu kapuntur mah gini mun per kecamatan ketua nahungkul gitu. Aya di kecamatan MUI genep kali manehna mah sok didatangan ku baturna di kecamatan lain anu balik haji sasadi naon jatah maneh teh. Genep kali MUI di kecamatan genep kali karampas ku batur hak teh. Ari bejana teh sekolah teh. Bener bae ya. Make hak batur ya. Nah mudah-mudahan jamaah haji tahun ini secara alamatnya mulai hebatin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi teh kesadaya amal soleh Allah ridho. Jadi jalmi bisa dijinten nanti ku ketol ibadah di masyarakat nanti ayat cahaya semacam pelangi. Menghaji ayo menghaji jadi Allah cahaya nanti gitu ayat cahaya kuno can Nabi jalan ke palan aku roka hajika mana hatiku ku haji mana ayat perasaan megah ayat perasaan mengguli iya Walina al-Ihya Imam Ghazali kedah paham kunaon haji di nomor 5 kedah paham rahasia agama haji disimpan di nomor 5. Eta teh wisuda Islam. Jadi lamun tos wisuda Islamna sebenarnya kabeh. Salatna bener, syahadatna bener. Syahadat teh ikrar pengakuan hidup bahwa orang moal ngawarok kasalian Allah. Bener teh. Areta dagang teu make aturan Allah, ngawarok ka nafsu. Syahadat macam bener ya punya la ilaha illallah mual ngawarok mual nyembahnya mual nyembah mual bakti kecuali muka Allah hari ini semua ada masih kena reket iman ngawarok kasaha bakti kasaha beres hari syahadat terus beres syahadat beres hari sholat dohirna syarat rukun agama
batina karena iqamus sholat mah sholat badan pikiran jeung hate. Upami badan hungkul rukunna 17 syaratna sapinah mah 8 nya cumpuan tanpa pikiran hate eta mah lain iqamus sholat. Beres sholatna beresan zakatna tartibkeun zakat. Mayoritas ke berbagai daerah mujararakat karamere hak gorim. Mustahik zakat ke 8 tapi tara lengkap sadaya tiap lembur nu 8 aya nu teu aya. Nanu galib aya mah nu tilu. Galib aya fakir miskin gorim galib aya. Eta teh wajib salwa, wajib taswiyatul asnaf. Lamun urang zakat 6 juta, ka fakir 2 juta, ka miskin 2 juta, ka gorim 2 juta, teu meunang coceng. Aya hak fakir ka bikin ka miskin 100.000 wajib kodok. Wajib diganti ya. Dipisahkeun heula teu fakir teu langsung we tah 6 juta bagikeun ku RT. Wah, RT na ge teu urus zakat heula. Teu peripat zakat heula, jadi ngabagikeun zakat ku jelema teh ilmu zakat geus pasti salah. Kodoannya zakat. Ai gurit teh naon? Ai mana zakat sabaraha kali genep kali teh nyaho gorim. Geus genep kali zakat teh nyaho gorim kumaha zakatna? Siga salat teh nyaho wudu teh. Ya, siga salat teh nyaho wudu. Mustahik sabilillah dilupakeun karena sabilul khair teu aya ulama nu bertanggung jawab. Kita mau kabar terbutik karena sabilillah sabilul khair fatul muin henteu nyayakeun sen henteu tuhan henteu bukti. Kunaon eta sabilillah di mana sabilul khair sehingga dilangsungkeunana ka jelema dipandang kebaikan-kebaikan tercatat dina kitab mukabaroh teu doi-doi acan. Aku wakila sebutkeun teu aya lagi tafsir kutipan qoil deui wa qala ba'duhum kasaha taklifna teu aya. Jadi sabilillah dikana sabilil khair teu aya kaul anu sah ditaklidanna. Amal teh kudu sah taklid. Atuh lamun kitu ka ustaz kiai cenah lawan zakatna atuh lamun fakir atuh. Lamun miskin hese kumaha hese. Cenah beungar atuh mah hayang dibere bener. Mun kudu ai ka guru cenah kumaha? Sia makan guru ngarogan zakat ku kopet. Nek mereka guru bingung, da beunghar sabilillah sabilul khair eueuh kumaha merena atuh tong ku zakat sia mah kudu zakat ka guru. Sahurna ge 1000 dirhamun. Per huruf 1000 dirham sok bismillah sabaraha huruf. Mau susah. Kanjeng Rasul teu aya riwayat kanjeng Rasul zakat. Teu punten Nabi. Teu aya riwayat kanjeng zakat. Da Rasul mah sedekah terus. Rasul mah upami aya acisna sakunya sakar uwi ka bumi teu da seet. Seet untuk ka masjid heula ngantosan jam minum peryogi. Pamit teu seet mah boleh dak di masjid. Saya pakai kapas, saya lah satu nanya uwi, enjing mah enjing deui we, enjing deui we, kerana di modalan wakiah, tu percaya dan isukan, wakiah yang dibaca dan isukan tu percaya diri he. Hai macamnya tu bisa tu. Nu mau gawe itu pamana wakiah jeung nu lainna, teu boga cengcelengan ge ulah maulah, ieu mah geus gawe wakiah, aduh can boga sawah cilak-cil, lemah yakin. Teu kudu boga sawah, teu kudu boga kebon, ai boga wakiah mah. Boga Allah. Jadi aya jalma teh cenah ngadoa we ka Allah, ai percaya we ka Allah, kana ijabah Allah percaya teh. Asal we deket ka Allah padahal mah deketan ijabahna kan. Ngadeketan makhlukna. Asal jadi hamba Allah ngarasana teh, da waktu tinggi di dahul. Padahal hamba makhluk, hamba galengan, hamba kebon, hamba pasir. Dekadinya hati-hati lebih tidak lagi. Kaya. Can beres sahadatnya. Beri karena zakat tak terjadi. Bahkan
upami di kalangan toriko ulah sampai ke zakat no sodako terus sehingga Rasulullah itu aja zakat mal Rasulullah tapi kurban Rasulullah 100-nya keharusan agama kurban tiap tahun lamun ke kurban diancam suul khotimah mangkana rupi saatin walam yudoi jelema boga kalonggaran tapi ke kurban yang mungkin saya Yahudian wa insya Nasranian hek mautna jadi Yahudi apa jadi Nasrani zaman Rasul ayah sahabat ke kurban diusir pada berjamaah id sarangan Rasul maneh tong id jeung kaula maneh jelema boga ke kurban da urang mah enggeus baheula 5 tahun ka tukang arena boga teh boga Allah mah kawasa mukus amal Allah mah mukus amal kawasa pukoro di tahun iya butuhkeun daging disubuhkeun maneh kunaon teh ngaluarkeun daging kurban 5 tahun baheula ka tukang jadi tuntutan hukum teh tiap tahun setiap boga lamun mau kurban ngadoan heula minta barangsa aya jelema geus ganti motor 3 can kurban kali-kali acan ya motor geus 3 kali nyicil kurban can orangna hajatan ngawin hendak geus 4 teu pernah kurban badak mana hajat kurban nyunatan budak beak belasan jutanya keihtimam tu abdimu kan abdimu ko hayakum pentingkeun bagaimana abdimu di dunia mah poharakeun teh pentingkeun anggap sebuah luar biasa pohara kan hajatan ge maksakeun di anak pohara mah pada kendaraan ke akhirat urang tibang kendaraan ti mah ka perusahaan maksakeun nya maksakeun eta jangan butuh kendaraan ti mah ka perusahaan maksakeun aya ge nek umpan beresan sosial gitu. Beresan hablum minallah syahadat dan sholawat beresan sosial zakat uji kesederhanaan hidup puasa haji geus sagala-galana geus beres geus lurus ka Allah salat ngepas sosial ke masyarakat halus makanya aya ongkos berangkat bakal yang anu begitu anu di iman lamun berangkat can beres syahadat salat tuluy ditinggalkeun bakal yang keluarga di iman ning dina eta dina pawaidul makkiyah sisina nya eta teh al habib Allah dilalawi al haddad kaman bana khosron wa hadama mitron ilit ka Mekah ngantepkeun jelema nu di iman termasuk mu'natu daruratil muslimin biayana umat Islam kamadarakan betul aya nanggulangi karibuhan ditotolerkeun berangkat ka Mekah kaman bana khosron wa hadama misron seperti jalma nunggal bangun gedung tapi ngancurkeun kota itu orang naon Ustaz nyen aya kecamatan Jongon Kabupaten Bogor nyen imah di Kadu Pandak ari Bogorna dibom ya nyen imah di Kadu Pandak ari Bogor dibom beak kabeh sa Bogor dan lamun aya di jelema teh alasan nya cara bieu kudu beres soal geus nisab haji teu indit ka Makkah wae naon da can bener salat oge cenah ih ari maneh ari geus adan mah tan boga wudu lain eureun teu salat wajib wudu soalnya jeung kieu mong adan teu salat mah da can boga wudu cenah pan salat teh kudu wudu cicing teu salat jelema geus boga mah pas haji heuh teu inget haji da cenah pan nek haji teh kudu bener salatna teu haji teh kamawat sami eta beda ancaman teh suul khatimah wa hajju qabla la tahajju kafa hajju qabla la tahajju antaqila arfi butu awliya yamna'una nas anil hajj bakal datang zaman di mana jelema dipegahkan ulah muka haji kok orang Arab dah kan
Geura mau ngahaji maneh sama nih teu bisa ngahaji maneh. Kumaha cenah mau ngahaji teu ngahaji teh? Dikate Arab teh caricing. Di lembah-lembah ngahalangan jelema tina mau ngahaji. Kamari mah ada ningali kan corona teh. Lah teh hadis ya teh. Ke lembah teh baheula udah bisa berbentuk kantor aja mah. Lembah teh bisa berbentuk kantor. Cicing di lembah-lembah di kantor-kantor. Teu menang ngahaji mari nama itu. Akhirnya dibuka aman. Tahun depan bisa muncul lebih hebat di corona bisa. Nu akhirnya haji jadi ditutup mungkin. Da aya hadisna jelema di bari sambung ngahaji. Mun urang eta muka lona, geura barang ka arang makan. Tah dina hajian teh sadayana amalia eta teh pembersih dosa. Dina al-yawaqi pertarosan ka ulama ari wudu jelema wudu ketika ngumah beungeut marolok dosa. Tuluy keterangan ketika takbiratul ihram ngangkatkeun leungeun Allah teh marolok dosa. Pertarosanna dosa nu mana cenah pangkeun wudu marolok mangnya ayeuna takbiratul ihram marolok deui mana cenah. Da jawabanna dosa ibarat penyakit, ibadah ibarat obat. Masing-masing obat sama sina penyakitna. Aya dosa nu marolok teh ku wudu, aya dosa nu marolok teh ku salat jeung ku ibadah-ibadah lain. Nya ta'lim wa ta'lim aya dosa nu teu bisa lesot ku wudu, ku salat, ku ngahaji, ku puasa teu lesot. Lesotna naon? Ku bingung mikiran apakah keluarga. Hayang nu halal haram bingung sok haram nu halal teh can meunang ditatahan bingung eta ngabersihan dosa eta teu bersih kunaon bersih teh bingung keluarga tak ripuh tu ga pamajikan mau bersih-bersih Amarong masih sudah tahu bersih kudu bingung pamajikan jadi lamun keur hese nafkah ya Pak berarti Allah kudu bersihan dosa. Tasawuran Al-Habibzain jadi 100 Ustaz. Pukulan dari Allah ke orang bukan dori atau aniaya, tapi supaya orang menjadi baik. Dipukul ku hese apa kan jadi bingung kan bersih dosa. Geus bersih dosa mah datang deui rezekina. Kitu hungkul Gusti Allah mah. Nan syaratna cenah ulah kabawa di salat cenah. Bingung na eta ulah kabawa ka jero salat. Jadi goreng kabawa ka jero salat. Bukan butuh ilmu nah jadi orang tanya ilmu na di jero salat. Kabimbang kajuat teh daratan pan ka jero salat teh. Penangkalna sing mantap dina syahadat pan dina la ilaha illallah. Lamun teu mantap la ilaha illallah kacau da salat teh. Kunci motor nogel di eta di parkiran ngalayang pikiran teh nya. Jeung syahadatna pancet mah moal ngalayang. Memang di awal mah ditakdirkeun seumeunan aya suatu nu mata kabawa ka jero salat artian diberesan heula. Maka agama izin nek awal waktu tengah waktu akhir waktu. Nu penting sesuatu nu di luar anu mata kabawa ka jero salat beresan. Jadi lain kepentingan pribadi, kepentingan salat keneh. Geus qomat nek salat satingali angker cakring urang ge moe pare, nya jahit heula pare daripada ke salat ngalamun. Mata nu lapar dah heula nya. Jadi makruh beresan ngan kadang-kadang aya poho urang teh teu model tadi beresan itu ya barang keur salat asa teu ngajan nola pesak teh kunci motor nogel tah geus diuji kituna kudu bisa ngajegal nutup ku Allah dileungitkeun leungit ku Allah dileungitkeun kan bisa cager lamun teu cager berarti bermasalah urusan maneh jeung Allah. Lamun teh cager dikitukeun ge. Wae jelema cenah senal butuhna sieun leungit ka Jumatan dibawa ka digileun. Tuluh digoleran ari hudang eueuh senalna teh. Atuh iber-iber cenah senal leungit di masjid. Aya jelema nu mawa mobil ranyakeun kunaon cenah leungit. Senal di mana di dieu? Ai maneh. Aing mah mobil di lapang teh. Aing mah mobil di lapang siapa senal ka jero cenah. Nu budeuna teh urang ka maneh cenah.
Goblok senol wae di jero masjid keur nya aing mah goblok mobil di luar cenah. Nah, aya dosa teu tiasa bersih kecuali ku tawaf. Kusanya bersihnya di mana? Jadi dosa nu butuh bersih ku salat atau salatna. Dosa nu butuh bersih ku infak sedekah. Aya dosa eta mah nempel, moal bersih dosa nu eta kecuali lamun tawaf. Makanya ketika kembali ke Indonesia hati-hati. Hese deui ngabersihanana. Hese deui kudu balik ka ditu. Pangacapan geus dibere kain bodas. Eta teh latihan maot tuh. Latihan maot sok maot. Leos perusahaan, keluarga, anak, imah, lingkungan ditinggalkeun eta maot. Ieu teh latihan maot 40 poe. Kumaha rasana kayak gitu? Bayangkan itu naik ke alam barzah. Ninggalkeun anak keluarga pemajikan pausan segala macam tuh makana dina safar mah guru ketika tos diadana tong ningali di tukang nek budak ceuri mah ge. Tong ngali di tukang leo setan teh mau ieu cencerikan budak lah ya. Mau bisa mulang balik. Di antara ciri mardut lamun tos hajian ke harapan maut. Di antara ciri mardut ke aya cita-cita kana maut. Naon tos ningali bae ridho. Terus sono ka Allahna. Terus ningali bae ridho, terus sono ka Allahna. Siga urang ningali mobil amang parentang hijin amangannya. Itu mobil amang urang. Amang urangna mana di tangan. Medina Asrarul Hajj yang tawisna ayat kutipan dina kitab cenah Baitul Nubuwah aya buku terjemahna Rumah Tangga Nabi. Buku nanti saya diserat akan teh namina Asrarul Hajj dina nya teh. Nanti akan mah ieu sana. Didinya Al Habib Hamid ngahikayatkeun bahwa ahlul bait para misakin syariat jeung hakikat. Nah semua ibadah sampai dina haji cara misakin syariat sareng hakikat. Jadi bahas hakikatna haji. Aya riwayat cerita Imam Syibli angkat munggah haji. Anjeunna teh murid Al Imam Sayyid Ali Zainal Abidin. Ieu kan cucuna Rasul muridnya putra Sayyidina Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain. Salah satu buyut anu pengen salam ti Kanjeng Rasul Sayyidina Jabir sumpi titip salam ti Kanjeng Rasul ka Sayyid Ali Zainal Abidin. Ke cenah Rasul teh aya nya kapungkur cenah menang teh bakal lahir cenah. Gitu. Ali bin Husain eta teh Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah. Ali bin Husain lamun anu ngalaman titip salam ti kaula. Anjeunna ngahikayatkeun dirinya dina kitab Baitul Nubuwah aya riwayat Imam Syibli sareng Sayyid Ali Zainal Abidin. Imam Syibli murid pas tepang ditaros bedana Syibli tos munggah haji. Mun cara Sunda mah sumuhun mama, sumuhun guru yang terjemah. Syibli waktu munggah haji maneh nepi ka miqat dugi eureun heula di miqat eureun ngalaan baju berjahit ngalaan diganti ku kain selendang salamat sumuhun. Waktu nanti kami mikot eureun di mikot maneh niat ngeureunnan segala macam perbuatan di masa lalu ganti menempuh hidup baru hidup anu balalana. Jadi menempuh hidup baru selap hidup baru anu ngahaji. Jadi salah di masa lalu stop tekad ketika ngalaan baju berjahit digawe ku selendang niat ngeureunnan mewah ganti ku kesederhanaan selebihna infakkeun jang ka jero kubur ya jang nata jero kubur selebihna itu berarti Syibli hakikatna maneh encan nepi ka miqat ketika maneh niat ihram niat ngaharamkeun paharaman tuh
Itu hakikat maneh encan ihram. Maneh ka Masjidil Haram, ka Masjidil Haram. Ningali Ka'bah. Waktu maneh asup ka Masjidil Haram, nekat besar ayeuna haram awak urang musik tatangga. Haram awak urang ngaganggu tatangga. Haram diri urang nganyirikeun jelema. Berarti maneh nu sabenerna can asup ka haram. Waktu maneh ningali Ka'bah rindu teu kana boga Ka'bahna. Artian hayang geura pernah, hayang geura dipanggil, hayang geura dimaotkeun. Henteu. Hakikat maneh can ningali Ka'bah. Maneh ngacup Hajar Aswad, nangis Imam Said Ali nangis di Nabi beri lami atau sereng nangisna bari ngageung deui lambeyan tangan ti Allah. Jadi jami ngacup Hajar Aswad deui ibarat sasalaman jeung Allah. Allah geus daek di sasalaman ku maneh. Ulah hianat ka Allah. Ulah hianat deui. Allah geus ridho maneh ngacup Hajar Aswad, ulah hianat deui ka Allah. Tu ngalakokeun anu diharamkeun ku Allah. Aya haram murni, jinah, mabok, lajur. Aya haram cacat hukum juga tadi. Dina dagangan aya cacat hukum itu haram. Dina sholat aya dicacat bacaan itu haram. Paharaman di jero ibadah. Tasbih seueur anu cacat baca dina Fatihah dina shot. Jadi dibaca sin. Ihdinas sirata. Tokna dibaca tek jeung o. Teu dibaca tok, dibaca huruf tek jeung huruf o tok. Sin jeung o puhur eta ditaikeun ka luhur deukeut kana mahraj ko. Si. O. Lamun sin puhur eta nah teu ka luhur, shot puhur eta teu eta teh sin. Jadi bedana di dinya. Karena sama-sama dituntun huntu. Sin dituntung huntu, so dituntung huntu, beda naon puhur eta kalur koma abis mah dihandap. Jadi lamun puhur ihdinas sirata. Jadi sin batal bacaanna. Maksud aya huruf mulai di Fatihah. Kurang mah sabaraha tahun umur? Geus 50 tahun naon wae hirup. 50 tahun umur masih kene ngeliat pembatalan sholat. Lajang gede tadi maneh cenah kamina niat lemur aman ku maneh teh. Sabar terima kasih lemur teh aman ku urang. Henteu. Berarti can kamina cenah maneh. Ngabalang maneh ngabalang. Niat maledon setan hartina bisikan setan moal diwaro, bisikan setan moal diwaro. Terus ngabalang mah naon cek setan moal diwaro, kumaha apalna cek setan aya ilmu dari Islam eta teh ilmu fardu ain. Ilmu mengenal setan fardu ain. Mengenal kumaha untuk ka setan ka Gusti Allah itu ciri. Mengenal Gusti Allah itu ciri ku tanda, maka mengenal itu ciri ku tanda. Wajib apalna teh Allah diwaro, wajib lah awalna teh. Sehingga ketika bayangan jeung pikiran nu mana ieu wajib kenal bahwa ieu mah setan, bahwa ieu mah nafsu, bahwa ieu mah ilham ti Gusti Allah. Apa eta teh wajib ilmu belajar fardu ain. Ulang ayeuna geus munga haji baheula teh tapi ternyata ngawar kasetan seueur media-media kangge namal anu pacar di agama lain seueur amalan nu safadilah haji seueur penjelasan seperti nu geuring ketika mulang di buruhan haji mabrur. Lamun nyomponan pangabutuh jelema aya pangabutuh teh bisa nyomponan pangabutuhna kumanehna dibantu sampai ka cumpon balik 1000 haji mabrur.
Sari haji mabrur artian menang tadi hampura dosa. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur teu aya babalas keur manehna kecuali surga. Aya ciri surga mana jauh jeung pidosaeun. Cirina teh siga nu ciri tobat geus dihampura ku Allah jadi jauh pidosaeun. Lamun masih ada ciri pidosaeun berarti tobatna can ditarima ciri-cirina. Pan lamun Allah cinta ka haji jelema moal dikanadosakeun ku Allah. Majala adu yataqarrabu ilayya binawafil hatta ahbabtuhu. Faida ahbabtukum tolu sama Allah biasna bihi. Hamba kami teu eureun-eureun ku migawe kasunatan ngadeukeun diri ka kami kami cinta. Lamun kami cinta kami teh jadi pangreungeun eta jelema anu sok paling ngareungeun dina sarahna teh ai hafidho bisa mihi ngaraksa kuping henteu neuping dosa, ngaraksa soca henteu ninggal dosa, ngaraksa panangan teu bergerak kana dosa, ngaraksa kaki teu jadi jamin ku Allah. Ulai ta'ala hudan min rabbihim. Jalma geus dipager ku hidayah, dicepukan ku hidayah. Oyak-oyakna teh henteu aya salah. Ari kacitaan Allah teh di dunya sanes seueur kacitaan Allah di antarana innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jelema dawan suci, jelema dawan tobat, Allah cinta engkena teh diraksa tina dosa. Termasuk mina haji. Sadaya ibadah prioritas kadinya, saum. Saum teh laalakum tatakeun. Supaya jelema jadi takwa urang yang takwa teh hararese, hayang bisa puasa. Jadi puasa turut-turutan tapi itu takwa-takwa jadi bahasanya benar. Kami shaimin laisa lahu illa ju'. Wa kam min qaimin laisa lahu illa sahar. Loba jalema tukang salat puting tapi teh bekas tina salat puting kecuali layu pias gadang wae. Loba jalema puasa teh aya bekas tina puasa tapi tapak lapar begang tinggal kulit jeung tulang. Eta naon wae gede amak teh cabul. Dari amanah tecagur, antak-antak kolotna tecagur, bebengkahan jeung dulurna tecagur, ai puasa dulu itu lah bekas tina puasa. Pas sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Teu berbekas tina sholat, teu berbekas tina puasa. Maka lamun poe lebaran teu inget mapa kiamat, ciri cenah puasana ditolak. Tina al-dunya. Lebaran itu miniatur kiamat. Lebaran itu miniatur kiamat. Dina kiamat aya jelema subur kadaharan, aya jelema kalaparan. Dina kiamat aya jelema anu buncun, aya jelema anu dibaju. Persis lebaran. Lebaran loba kadaharan, ngariung jeung keluarga. Anu hese ngariung nama tapi berkadaharan. Bahkan teu ngariung di kolong jembatan mah doleh lagi lebaran teh. Eta teh miniatur kiamat. Jadi ketika lebaran, karena kiamat urang kieu moal ningali ka makanan enak-enak na lebaran, engke kiamat kieu moal urang. Aya teh selera kabita we ciri cenah gagal Ramadanna. Lamun gagal kudu kumaha? Hanya Allah mah lantaran hampura fasilitasi. Lamun tadi cacat teu ilmu tolak ilmu ramekeun. Pasti sadar ke tina ilmu kitu tina ilmu. Kadang-kadang soka perangkap kami Ramadan mah tina tilu tahapan, saum awam, saum khos, saum khawasul hawas. Awam mah ngalaparan gitu, ari khos mah ngajaga mata jeung kecil, khawasul hawas mah ngajaga hati. Ulah kesalian Allah. Ari awam mah umum, ari khawas mah ulama jeung wali, ari khawasul hawas mah nabi. Eta teh asal lain ieu. Asa urang teu kudu kitu. Urang mah da awam sakeun wae lah urang masalah parwe. Teh heula lamun urang infak sedekah aya hate kapuji ku tatangga, berarti ngalirik kalian Allah nya meunang teh. Mun urang keur sedekah ngalirik ka tatangga aya penjelasan agama nu meunangkeun ka jelema awam teu kasadayana teu meunang. Di lain puasa teu meunang ngalirik kalian Allah, nabat puasa jeung meunang ku sabab Allah. Ieu papalimpang
Kepakeun bae cenah urang mah awam eta jangan nabi. Ari musik kopi meunang teh ka urang anu lain nabi meunang teh. Pan ngaliri saya Allah teh musik kopi teh. Nek puasa nek lain puasa da teu meunang. Nah kunaon aya puasa jadi bebas eta mah jangan nabi teh. Khawas mah cenah ulama wali lain urang ke heula bebas mata di lain puasa meunang teu. Terperangkap paham pembagian. Ayeuna nak puasa bebas gagal. Tahu deui dari dina haji urang dina program banyak kalau kita bila haula terus belajar satekah pola tapi nyampe di titik keberangkatan ilmu urang can mapan bisa jadi belajar mah dibawakan ditindakan ku Allah nu intina mah tugas berjuang terus dilakukan mah kembali kalah haula ada ayat jelema cacan hajiana teh cek Gusti Allah malaikat tarima cek aja Gusti goreng hajiana lah hamba kami karunya siga orang gambar menang budak dengan gambar itu gambar bapak anu aing euy lamun menang tatama di dulu dah menang budak dipajangkeun dah menang budak dipajangkeun kok cek dia beta beungeut urang dicenah gambar bapak jeung mama nah ayat itu kerasna ayat wali Allah cenanya dina kitab Iqadul Himam sarahikan Iqadul Himam ayat wali mengahaji ketika labbaik Allahumma labbaik ayat hati pan ayat wali manya sok langsung dah ayat hati la labbaik wala sa'dan mahulong aku wali mahulong laula jamil siti lam yakun amalu ahlan bil qabul lamun sanes tirai Allah nu indah teu aya amal lamun layak diterima sasaha kekabageran Allah tapi Allah pan masih kabageran pan di Al-Qur'an kana aya perjuangannya innallaha yuhibbul muhsinin Allah senang ka jalema berbuat baik aya berjuang ngantos berjuang tos kumaha kana keberangkat itu aya bacaan pelajaran ini kudu kumaha tos dilah makanya belajar haji pokok-pokoknya baik lulus di zaman sepuh akhirnya mah jadi loba informasi loba informasi tentang amalia haji itu zaman kolot teh kareuna nu kitu teh kareuna hajian kitu teh kareuna akhirnya mah jadi kareuna nu baheula tumaran teh jadi maraneungan jadi barang dosa da baheula mah diajarkeun aku kolot tawakal ku Allah digampangkeun gampang ku Allah disusahkeun susah sanajan orang simil kaum ulama lurus disyakini nu sokeh mun Allah mere hampang sanajan loba kaum ulama nu bisa taklid ka dieu Allah mere susah-susah cenah hayang ulah batal mah cenah taklid ka Hanafi emang Hanafi pembatalan daya pembatalan di Hanafi ge antara jeung awewe teu batal suatu pan kaluar deui mah batal ku Allah dibatalkan di dirinya geulak kecepet bateun geulak hadinya geus taklid ka Hanafi jadi ada teu batal geulak kecepet keluar deui batal nya lamun ku Allah dibere susah-susah ku Allah dibere hampang-hampang baheula mah teu neko-neko kaum ulama ka ilmu urang teu aya baheula mah geus lurus sangakeun ka Allah sangakeun dengan lamun HP mengko kasar Allah sok aya hukuman cenah tuh balik deui nya ingat kasar Allah itu kemenangan sage di sini bener kan kemarin ke umroh sieun batal tak jadi itu ada baik sieun padupa bener dan pertama mah waktu pertama istuning di Syafi'i 7 kuring teu batal sampai kaberes padahal kok nang beres itu anu pimpin kepimpinan urang ningali Ka'bah pertamanya ngajaga ieu urang mah can paham ya ngajaga tak-tak lagi ieu tau tak ieu we mari tak-tak urang jeung Ka'bah da teu katobo ting awe tinggal lagi digigit urang ieu we tinggal disangkeul ieu teh geus nek bola mah beja tinggal di hal-hal gitu kan harus jelas dulu jadi
sakali kieu bisa sakali ningali teh asa kata urang lurus di tehol geus ngiblat sadayana ge kana tehol kali-kali ningali kali dia cantel teuing aya salah apa gitu juga udah bebas jadi kapikir tak sih ada kenapa hayang aman dikitukeun ka tongo babaturan tah ka tongo cik pikirnya mah kan lupa benernya kieu da nyumpul nek sareng dipatna cik kata teh aman da sareng kaduana beunang aya nu kitu tah awewe ribut orang teh taklidnya ka hanapi dan kapur angkat ulah wakala langsung ditaklidkeun cenanya persiapan heula we wudu Syafi'i anu afdal eta teh tos madhabana pi kacakup madhabana pi pami urang bila wudu Syafi'i anu utama eta teh Hanafi teh kacakup jadi ketika di pertengahan ke ditaklidkeun Hanafi biasa bari di awal mangga ari almarhum ang Aceh beunang teh tanah tos katingali menunjak sigap namanya didinya taklidnya jadi awal Syafi'i heula we eta mikir tuh terus kadupa botak tuh aya taklid teh harapan buat ngoleh mun acan tadi dia pada kenapa cowok jeung dia teh mah nya ku Allah dihampangkeun anu awal mah Syafi'i murni teu batal jadi uih teh kadinya sadayana pami urangnya di awal pembahasan tadi persyaratan misalkan ditemu di awalna cerita anu model carioskeun tadi asrul haji kedah kieu nya pas tadi dina bab ekonomi teh sedengkeun ieu mereka berangkat kok sangakeun ka Allah sangakeun pas didinya mah tekad ieu balik ti bakal dirubah kabeh kitu dirombak kabeh gara-gara naon gara-gara teu apal bab ekonomi gara-gara teu apal bab usaha dia secara fikih engke mah ngaji bab fikih lanjut ke minta di Fatihah ke apa urang kardul ngaji tajwid teh baheula we ke diniyah gitu diajar tajwid teh eta dengan naon aja tajwid ka budak teh sadayana salah Al-Qur'an nek batal salat nek teu hukumna haram nek mah hujal nu kopi hukumna haram kecuali anu percatat pelajar masih yang diajar kerdi koboma getol ngaji tajwid teh geus balik ti koboma tara berarti lain pelajar teh lain pelajar aya robah bacaan ku sabab sok tuntu ku sabab naonnya robah bacaan ku sabab sekolot robah bacaan ku sabab tagihul pikiran robah bacaan pan najan musogir mah aya zaman teu baris suci imam bakal dibalehan aya anu salah baca imam teh dibalehan salah baca di antara makmum aya teu bener wuduna lamun posisina kurang masih kan menggeluti tajwid dihampura ku Allah nggak pelajar tapi lamun mustaraah dulu hampuraan jelang masih pas salah nek pinter nek bodoh nan salah kabagi dua ayah salah nu dihampura ayah salah nu teu dihampura sakitu lamun urang ieu teh ibadah teh teu ikhlas ya salah dihampura teu ngaji teu tasawufna masuk ke torekotna henteu mau dihampura udah diajar can bisa qanaat can bisa sabar can bisa juhud dihampura dan ngaji aya kitu mah tak kasawupanan lah gua saya pikir mau dihampura tah tadi salah gagal salahnya aku doang anu kamar satu kamar dihampura da ngaji pikirna wah pikir ieu intina tasawuf sih disalahkeun tasawuf mah goreng pikir ngagoreng tasawuf padahal kabeh hanya ilmu Allah ya ilmu Allah kabeh hanya kudu dipelajari gitu urang mah hayang ulah eureun belajar berharap ketika salah dihampura dan jelema sifat salah aya salah di pikir hayang dihampura aya salah di batinnya hayang dihampura aya salah di bab usaha hayang dihampura jadi terusnya belajar di majelis eta mah pelajaran bab ekonomi jasa daya satu majelis hayang ngabahas sadaya ini mah aya di mana-mana di satu majelis sadaya ilmu mah aya di pasantren gitu aya soalnya pasantren dalam sadaya ilmu teu aya tetep ngalih disimpulin ke buku pasantren wan wayahna
maneh lamun hayang sampurna ilmu tong hirup cicing di pasantren, moal aya santri sampurna ilmu cicing di pasantren, karena daya pasantren ngajakeun sadaya bidang ilmu seperti AA di dieu teu ngajakeun bilagah. Maneh kudu neangan pasantren bilagah, lain teu hayang ngajakeun ka santri, kan kumaha ilmu aya ge waktuna geus beak, ku kitab pelajar nu aya geus beak. Makanya agama nganjurkeun loba guru gitu. Dan kata saputra teh atas wida cuma situ teh ade ngarih teh ka pasantren ka atas bade ka Banjar, atas bade ka cari ngaji naon, ngaji fikih. Ngahulangnya guru teh ari maneh ilmu teh nu acan lain ulah cenah pedah di maneh ngaji paturunin ngaji di kabatur ulah tapi tamatkeun nu acan. Ulah hayang dipaturunin deui cenah pasantren dipaturunin ulah kitu. Kena sapakai antara rasa tak karek terus alfiah di 5 pasantrennya gorengnya teh nu acan heula maka sih bener di pasantren alfiah kakuasai di pasantren ulah jadi kayak pasantren lain mapai tak jamaah ge kan begitu Senenan Salasaan berobor apa itu di dia mah aya tauhid di dia mah fikihna ubudiyah di dia mah fikihna muamalah di dia mah tasawuf di dia mah tajwid di dia mah seueur pelajaran. Nah para sapu kalau sadayana sakinya kabur 11 mudah-mudahan orang sadayana dirasa ku Allah terutama kepada angkat haji dohir batin dunia diselamatkan akhiratnya diselamatkan ibadah manis dibimbing Allah sakumaha dina ridho Allah. Mudah-mudahan wihna sadayana datang haji mabrur anu teu acan arangkat. Nah, ini teh acan ari hajian maneh kamari umuran. Sing tinakan ku asa kampelan di guru urang sadayana di dieu wasilah barokah maulid tiba barokah manaqib barokah zuriat rasul habib ka urang sadayana insyaallah maparin rezeki tiasa saengalna itu ziarah munga haji ziarah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilih aya saur di kuring anu kalangkungan. Ulah kira-kira hapunten ka sadayana terutama ka guru-guru ka para kiai ka habib lah kira beten ka sadayana di kuring anu maka ngajakeun mana dikali di kuring momi suping ka dieu kaya patali adami bersih teu di kuring dibersihkeun deui. Saya maksa di sini kuring badai nyinggung ngajakeun teu ieu. Upami aya teh mah eta kabodohan di sini kuring. Kebetulan sakali deui para saputra di sadayana ngahapunten kana kalepatan di sini kuring. Setesan mungkur Ustaz mudah-mudahan kabakalnya hari akan mah itu merepek sholat isya. Kami terus baca teh. Padahal udah awam di bumi saya sholat isya. Eta mah ingatnya katampi mah gitunya. Katampi mah teh ingatnya tapi nah repot teh kana busyawan jadi kumaha. Terus upami asma eta teh ya qadimah ihsan ahsin ilayya bi ihsan kal qadim. Eta sakata dina paspora dan ada atau ada beda ya qadimah ihsan pegang. Pan aya di pemeriksaan maksudnya ayo pulang ke didinya tak pas lewat 2 pintu buat mulang dengan katiluna pun pegang ya qadimah ihsan asil wilayah ihsan kal qadim pemeriksaan Ustaz pemajukan nomor 3 untuk mengulang nomor 40 untuk mana lain Ustaz bingung deh mah bingung bagaimana aja ya qadimah ihsan asil wilayah ihsan kal qadim ya qadimah ihsan ahsin ilayya bi ihsan kal qadim. Biasa ku urang di dia sadayana biasa di anu mangnya. Kasak itu pamitan mudah-mudahan aya manfaatna naon anu didikeun izin kuring. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.